Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagero spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng pang beberah manah. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda hiji lalakon anu judulna Siluman Gunung Guntur. Ayeuna nincak bagian ke-35. Sakedap deui tamat panginten ieu lalakon teh pamirsa nya teterang 2-3 atau nepi 4 episode deui nya. Pamirsa kumaha terasani lalakon urang Bandungan seserangan sakedap deui mugi-mugi sanaos barijeng saja dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Sasieun sabenjeurna aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadaya kangge kasayan urang hirup kumuh di alam dunya. Sadacan aki bener dongeng kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae ditoel palebat tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya beja aya warta atanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kangge nu parantos subscribe, like, komen oge teras mairan nya atanapi ngabagikeun pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi sadayana para mancowor, para pemirsa di mana bae ayana aya dina ginajar kawilujengan. Teu kirang sapapaosna dipaparingan ka Allah Ta'ala kasehatan lahir sinareng batin. Dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, ditebihkeun tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Sebalas nyangkolong teu ngeuna waktu surang ngamparkeun deui nya sama kabuyutanna pemirsa. Par asamakna sor bajigur sareng kulub huina mangga kaparayun sadayana prung Isukna di lembur Cimanganten geger sabab jalma anu arinit ka sawah manggihan layon si odoy ngagoler di buruan imahna bahkan tak atuh jadi geunjleung jadi rame sabab kabeh teu apal sababna nah si odoy ngadadak maot jeung layona aya di luar imah. Tina awakna dipariksa teu aya tatu teu cecel bocel taya tanda-tanda tapak nyiksa atau mergasa. Layon siodoy atuh dibawa ka patengahan imah diriung ku tetangga, tapi taya nu wani pikeun mula sala sabab ngadago atawa nungguan heula. Nyaeta kadatangan bahkan tajeng Hendi anu can mulang ti dayeuh. Dina wanci haneut moyan kakarak bahkan tajeng Hendi ngurunyung datang kacidaruasna sabab di imah loba pisan jalma. Ke aya naon dieu teh nah di imah abah loba pisan jelema aya naon Mang Dadeng bahkan tatumanya ka tetanggana nu ngaranna Dadeng anu kabeneran nangtung di buruan. Teu geuning abah sumping tiwas bah duh tiwas Kang Odoy bah Kang Odoy. Ya odoy kunaon Kang Odoy Mang? Hendi oge penasaran. Ada Kang Odoy, Jang Odoy maot. Naon? Dedengan teh si Odoy maot. Pira kuda keur ditinggalkeun ge jag-jag beljag budak teh teu guna naon. Teu muriang-muriang acan. Mangga we tinggal wae bah layona aya di lebet. Cek Mang Dadeng bari mere jalan pikeun bahkan tajeng Hendi ngaliwat. Atuh guragi bahkan tajeng Hendi ngalacat ka tepas imah. Tuluy mulu ke patengahan. Bener bae di tengah imah si Odoy ngagoler nang karak teu usik malik dua leungeunna disidakepkeun dina dada. Hendi gancang mariksa kayaan si Odoy bener we awak si Odoy teh geus kaku jeung tiis camewek. Geus eueuh tanda-tanda kahirupan. Aduh bah,
Kumaha ieu teh bah Kang Odoy geuning hendi ngalimba asa disamber heulang sobat dalit nu geus dianggap dulur pet ku hinis ngadadak geus jadi banusan geus jadi layon bari teu apal kunaon nu jadi sababna. Ke sabar heula ni ke abah hayang apa saha nu mimiti manggihan ieu layon tanya bahkan tak kasakabeh anu keur ngariung. Kuring nu manggihan mah bah saurang lalaki ngacu. Jang use kumaha tah jang mimitina ieu teh sok caritakeun ka abah. Kieu bah tadi isuk-isuk pisan kuring teh rek ka sawah nyiar neang cai pas ngalangkung kaburuan abah aya Kang Odoy. Goler we nang garak bangkang sugan teh keur sare tapi ari sare mah nya diburuan nya ku kuring teh diguyah-guyah ari pek teh tos teu nyawaan bah. Nya abdi teh ngabejaan we ka tetangga anu sanesna. Layon Kang Odoy teh dicana ka dieu diarantosan da teu wantun mayunan pikeun ngurebkeun satacan abah sumbing mah. Kitu nya. Atuh nuhun atuh nya kasadayanakeun. Abah rek mariksa heula ieu layon. Bahkan tak ngadeukeutan layon si Odoy pariksa manitaliti. Coba Mang Dadeng ada napi anu sejena nu imahna deukeut ka imah abah. Rek tumanya abah. Ari keur peuting aya dedengean anu araneh henteu. Bisi wae aya anu ngadenge sora-sora anu araheng. Adang ubah sora angin anu ngagelbug tari pisan. Sora anjing mabaung sarta aya sora kuda sagala bah. Abdi ge sami bah ngadangu kitu siga Kang Dadeng. Antuk nama aya kana 5 urangna anu ngadenge sora-sora aneh anu kadenge ku Mang Dadeng keur peuting. Cokotkeun samping kebat ni tuluy sadiakeun ceherang dina baskom campuran ku eta nya daun kelornya. Bahkan tanitah ka Hendi teu baha. Gancang manehna nyiapkeun naon-naon anu dibutuhkeun ku bahkan ta. Song samping jeung cai dina baskom diasongkeun ka hareupeun bahkan ta. Bahkan ta sila panonna dipeureumkeun bibirna kunyam-kunyem ngarapal mantra. Nya beunta samping ditutupkeun kana sapanjang awak si Odoy geus kitu cai dina baskom dikucurkeun. Maseuhan sakujur awakna si Odoy anu geus ditutup ku samping. Sakadapan mah bahkan ta terus ngarapal mantrana terus ditiupkeun ka awakna si Odoy. Ayeuna saksian ku sadayana ieu teh lain layonna si Odoy cek bahkan ta. Terus leungeunna narik samping nu nutupan layon si Odoy. Kabeh nu aya di dinya ngarenjag reuas. Melotot mata simeuteun meuri jeung hemeng sabab sidik pas tadi memeh ditutup mah eta teh layon si Odoy. Tapina sanggeus diparancahan ku bahkan ta ayeuna rubah jadi gedebog cau. Geuning gedebog cau bah. Ya gedebog cau teh mah. Ka mana si Odoy nanya? Kabeh rame. Bari kumesrek silih tanya. Pamikitu mah Kang Odoy masih jumeneng ya bah. Cek Hendi rada marah mah sabab panyangkana si Odoy mah masih aya di kieuna. Wallahu alam ni. Hirup henteu makan bae ieu teh ukur tipu muslihat bangsa siluman. Keun urang paluruh deui ke peuting. Sok ayeuna mah dulur-dulur. Anu rek ka sawah tu mangga ka sawah heula, nu rek ka kebon mangga gerak ka kebon. Abah ngaturkeun nuhun ka sadayana anu tos ulas asih ka Jang Odoy oge ka abahnya. Masalah Odoy ke sadayana diwartosan lamun tos aya kacinakan anu pasti.
Geus kitu mah hatu sarerea amitan kabah kanta sabab memang baroga hancaeun pagawean boh di sawah atau di kebona sewang-sewangan. Pemirsa sadayana ulah hilap ya dongeng di alpukahan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kancawargi anu resep ulah galer tanapi tos biasa balanja online nya di Shopee atapi Lazada mangga. Balanjana tiasa ngelangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng aki seperti buku, novel Sunda, iket, pangsi tanapi sanes-sanes nadenya. Carana kantun klik we salah sawios produk anu aya suratan Shopee atapi Lazada nangke bakal lebat ke aplikasi Shopee atapi Lazada. Tos lebat ke aplikasi Shopee atapi Lazada mah pemirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge mangga sakohoyong pemirsa. Ku balanjana pemirsa di Shopee atapi Lazada ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kanu parantos ngersakakeun nya balanja online di Shopee atapi Lazada-nya ngalangkungan dongeng aki. Oge nu teras ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki hatur nuhun urang keur ieu deui dongengna. Prung. Kocapkeun di nagara Jenggalapati, Ki Gulutuk ngiringkeun Siodoy asup ka jero kaputrena Nyi Sukesi. Ayeuna mah gelarna teh Dewi Campaka Sariningru. Iya Nyai, pesenan kahoyong Nyai teh bahkan tak parantos tiasa dicangkalak, ditaklukeun ku Kipati. Di sana ka dieu sapertos kahoyongna Nyai. Cek Ki Gulutuk bari nyurungkeun Siodoy ka hareupeun Nyi Sukesi. Mana bahkantana paman? Nyi Sukesi culang cileung sabab teu nempo bahkanta. Nu aya ukur Siodoy nu dibawa ku Ki Gulutuk cengir teh. Iya jalmina Nyai, cek Ki Gulutuk bari nepak tak-tak Siodoy. Siodoy mah kalah nyengir we. Sigana teh asa puas geus bisa ngabobodo ka Ki Gulutuk cengir. Eta mah sanes bahkanta paman. Tapi nasi odoy jalma purah ditutah-titah ku bahkanta eta mah. Baru gandan ieu teh sanes bahkanta nya. Tos curiga ti mimiti oge paman teh. Ngan wae ieu jalma teh keukeuh ngaku bahkanta. Sarta taya jalma deui di bumina da ukur ieu-ieuna. Nyantukna paman dipercaya dasar tukang tipu sia bletak Siodoy teh tarik ku Ki Gulutuk cengir. Bakat ku amek oge isin ku Nyi Sukesi tepi ka bisa dibobodo ku Siodoy. Adeh, mani nyari euy neke teh. Nyi singgarunya tuh ka akang teh Nyi, nah Nyai jadi jahat kitu ih. Sabab anjeun jeung bahkanta anu geus ngaganggu kana kahirupan kaula. Ayeuna rasakeun wawelas ti kaula. Salilana anjeun moal bisa balik ka alam manusia. Anjeun bakal jadi pagawe di dieu salilana. Duh, ulah tega kitu atuh Nyi, mani taya ras-rasan da Nyai mah geulis da bageur. Lepaskeun we nya akang teh atuh nya. Sadarasa kumaha atuh Nyai? Paman, ayeuna masih odoy gawekeun we. Urusan bahkantang ke urang urus saberesna hajatan. Sae ari kitu mah paman satuju. Sabab 2 poe deui ka payun pan urang teh hajatan. Ayeuna keur memejena saribuk sadaya pagawe oge rahayat di nagara Jenggalapati teh. Paman janji
Beres tina hajatan bakal newak siwahkan tapi keun dibawa ka dieu. Sumuhun paman. Bawa we si Odoy pikeun mantuan si Sarja anu keur mencitan hayam jeung domba di pajagalan. Seumohon nyai. Paman amit mungkur. Hayu si Odoy, milu jeung kaula. Ceuk Ki Gulutuk bari narik si Odoy dibawa keluar ti kaputren. Si Odoy teh dibawa ka hiji wangunan anu gede. Di jero wangunan teh nyampak loba jalma anu keur sibuk mencitan hayam jeung sasatuan anu sejena. Sanggeusna dipencitan, dipotongan, dipolahan tepi ka bararesih. Geus beresih mah daging jeung jeroanana dibawa ka dapur alias pawon karaton. Nyaeta pikeun diasakan. Ya Sarja, maneh menang batur anyar bikin mantuan gawe. Sing alakurnya ulah parasea. Gawe sing balener, namun teu bener anjeun bakal disiksa. Ceuk Ki Gulutuk ka saurang lalaki anu keur nyacagan hayam menang mersihan buluna. Kening eta Den Sarja aya di dieu. Kumaha damang Den? Cek si Odoy anu masih apaleun keneh ka Den Sarja. Urut salakina Nyi Sukesi anu maot dipaehan ku Nyi Sukesi. Ieu teh Kang Odoy teh nya. Nya Den, kumaha damang? Kang, kieu wening Kang, lain nah bisa aya di dia Kang. Uli tewah kuing teh Kang. Dendam siga nama Nyi Sukesi teh kawing. Har. Nah bisa dendam ka Akang kumaha tadina teh. Kieu dongeng nama Den. Darak-dak bae si Odoy ngadongengkeun perkara manehna ngubrak-ngabrik jurig hulu Nyi Sukesi tepi ka dangat harita. Ulu hutan kitu. Pantas ari kitu mah. Nyi Sukesi tepi kana teuli ge. Atuh nuhun oge Kang sabab warga lembur bebas dina ancaman Nyi Sukesi nya. Lain ieu teh naon sababna Den Sarja aya di dieu ning. Da ngadenge mah Den teh maot ku jurig hulu ning. Nya kuring mah geus maot Kang malah kadua pamajikan. Kan pamajikan mah beda nasib manehna mah ku sabab jalmana bageut jeung soleh nya tepi henteu nepi ka syarat teu kabawa ka dieu ku pangawasanna Nyi Sukesi. Den Sarja ngadadak ngariuk alum pasemona. Sing sabar we Den keun aya wing ayeuna mah nu maturannya. Keur kitu celeter sora camati alias pecut diayunkeun. Saria lain digarawe kalakah ngarobro ngawangkung tepugus ya. Hayang dipecutan ku aing. Gancang ngarawe deui. Saurang ponggawa tukang jaga nyentak di satukangan Den Sarja. Den Sarja jeung si Odoy teu nyarita deui, langsung jarempe. Gancang atuh duanana ngeuretan hayam anu geus numpuk meunang nyabutan buluna. Dina kayan kitu torojol aya nu datang. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhna nyekla nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Dede. Geuning aya Kang Odoy di dieu jauh-jauh ibi neang di dieu si horengnya. Eta Den Sarja di mani alakurnya. Dede keur molahan hayam. Yeuh. Rine heula atuh riren heula. Yeuh tah ibi
nyanakeun awug amis raos kareueut matak dedieun jeung ieu tah kuku rau. Urap jagong karesep den sarja sok ieu mending jarajan heula. Teu boga duit atuh tukeran we tah jeung hayam 2 kilo wae mah nya. Ini deh. Pohara pamiarsanya. Ku Rojul Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalakon siluman Gunung Guntur bagian 35. Cak urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda heula di hanjuang siang geusan halaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana. Parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Mugi-mugi sadayana ya dina kalancaran, kawaluyan nya, kasinugrahan oge teu kirang naon-naon nya. Hatur nuhun amin ya robbal alamin. Pamirsa panginten sakitu heula nu tiasa kapihatur salam ka sadayana we nya teu diwilah-wilah kum ka sadayana pamirsa di mana bae ayana. Boh di dalam negeri, boh di luar negeri atuh kum kaum urang Sunda anu resep kana budayana utamina kana padaran dongeng Sunda. Mugi-mugi atuh dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira ku ayana urang tetep riung mungpulung dina padaran dongeng-dongeng Sunda. Sakitu nu kapihatur aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.